darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Mulai kiamat gede-gedean bakal nanti tahun 1500 Hijriah. Mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah kuariba tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto kuari 30 hiji isuk 32 jadi ke tahun 1500 sabaraha deui masih sabaraha tahun keneh berak 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah tafsir sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500 dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500 tafsirul ahkam tahun 1500 dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus diguyang ganjing ge henteu salaladar percis jasa ti Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti kadenge ke gempa di anu sugan tobat kadenge deui ku angin sugan tobat kadenge deui di hujanan berbagai siksa mungkin hujan bangkong hujan getih hujan nanah hujan batu tetap jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500 di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah. Gede pisan faedahna dina Al-Qur'an dijelaskeun wal fajri walayalin ashr was-saf'i wal watr wal laili idza yasr al-ayah wal fajri demi waktu fajar waktu subuh walayalin ashrin asar jeung sapirang-pirang petingan 10 yakni 10 poe bulan haji eta mah lain bantrak-bantrakeun artina pohara pisan agung setiap lebaran diawali ku puasa lebaran Idul Fitri diawali ku puasa Ramadan lebaran Idul Adha lebaran kurban diawali ku 2 poe puasa yakni tarwiyah jeung lamun lebaran Salasa berarti Senena eta adalah Arfah poe mingguna minggu hareup berarti tarwiyah sunah puasa 2 poe tarwiyah jeung Arfah nu leuwih bagusna puasa di tanggal hiji ayeuna nu bagusna mah bab poe ieu teh poean di mana Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana kasalahan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwala yaumin min Dzulhijjah poean awal bulan haji tanggal hiji mengenang masa lalu Kangjeng Nabi Adam dihampura seluruh kesalahan jeung dosana dina tanggal hiji bulan haji mendak man soma zalikal yaum sahajelema nu puasa di poe eta tanggal hiji bulan haji ghafarallahu lahu kulla dzambin bakal dihampura kabeh dosa ku Gusti Allah
nucan ngadaharna naon poe ieu meunang puasa nu geus barang dharma tinggal engke balik ngaji dahar deui bae tegok dahar teu bisa asal geus kaasupan naon teu bisa. Jadi poe ieu nu teu puasa ieu coceng berarti teu digunakeun kana puasa ngan sanajan urang teu puasa kulageun teu puasa padahal mah nyaho ngan teu puasa nu mantak teu puasa ya rahasiahan akur cenah atuh moal aku rahasia nu jelas mah urang kuari tutupan poe ieu jatuh puasa isukan urang mudah-mudahan babarengan kabehan puasa terus datang ka poe Senin ngan poe ieu urang gantian puasana ku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae macana ulah loba-loba 10.000 siapkeun tasbihna hayangnya coba datang ka imah awak sia puasa henteu dahar deuk digedean boa maing geus kolot geus 70 umur ye tawa 65 bawa mal ka panggih deui jeung tanggal 1 aing asana aduh ieu tinggalin puasa geus kajen ja puasa ngadeukeutkeun diri ka Allah aya keneh cara paranti ngadeukeutkeun diri ka Allah paling utama babacaanana eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae geus nah khobar dicaritakeun anna Musa alaihi salam gol ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Musa da'autu falam tujib da'wati abdi ngadua ka Gusti tapi ku Gusti teu diijabah doa abdi fa'alimni sayan aluka bihi coba doa abdi wurukan Gusti hiji perkara anu ku Gusti ku kaula bakal dipake doa supaya diijabah Gusti tidinya fa'auhallahu ta'ala ilaihi Allah ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa saur Gusti Allah ya Musa idza dakhala ayyamul ashri min dzilhijjah qul la ilaha illallah di mana-mana asup poean 10 bulan haji dimulai tanggal 1 ayeuna qul baca kumaneh la ilaha illallah aqdi hajataka kuring bakal nohonan nyumponan na ijabah kana kabutuh anjeun sebab la ilaha illallah teh lain sambarangan tapi cak Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi kullu ibadika yaquluha tamasa kabeh hamba ge jang ngomong la ilaha illallah mah kabehan ge cak Allah ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadzal ayyam marra la ilaha illallah na dibaca di poe ieu sabalik sakali doang poe ieu maca la ilaha illallah sakali laudiat lamun bae ditenden as-samawati sab langit 7 lapis wal aradun bumi 7 lapis di hiji CCP ditimbang ku urang la ilaha illallah di sabelahna deui bumi langit sabelah ditimbang ku urang la ilaha illallah sabelah deui eta la sakulat beratan keneh la ilaha illallah asal dibacana di kuari eta ditebut tanggal 10 ieu di tanggal 1 datang tanggal 10 ta eta la ilaha illallah Kangjeng Nabi nambahan tina eta teruskeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulah kurang di 10.000 ulah ka mana-mana geus mulai ti kuari mah tang ka imah langsung ngonci maneh pamajikanna bingung aya naon cenah ka haji suka kamar pleng keluar ke
asar atau zohor asup deui ka kamar keluar deui asar asup deui maghrib keluar deui eta tanya ku pamajikanna kaji kok beda poe ieu aing ieu keur ngembat la ilaha illallah ieu 10.000 hayang nyawa coba ieu itu poe-poe kamari mah aing teu kaburu kuari nyempetkeun diri maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun puasa poean kadua wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam poean kadua diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil huti wa Allah dikaluarkeun tina beuteung laut nun di jero lauk macana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Aya saat-saat rit saat-saat loba balai bencana baca ku urang eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin istajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Baca komo ayeuna mah masyaallah lain bantrak-bantrakeun dedengian urang Yogyakarta Surabaya geus mulai aktif Banten Gunung Krakatau Jawa Tengah terus gunung ge meureun ngarobrolnya ge orang badari itu bayu cekin jabongan ngararedit bae jelema itu nya mengadenge Yogyakarta mah masyaallah luar biasa teu eureun-eureun mimiti gempa leutik terus gempa gede terus angin beliun anu luar biasa can anggeus gempa ge sebulan sekali masih aya getar-getarna nu ngagetkeun kitu keneh angin der kuari gunung nu diawali ku teu sabaraha tapi kuari kabahayaanna makin memuncak ayeuna sakitu kula meunang telepon di Yogyakarta di pesantren Al Muhsin adik kula geus menampung jelema keur awal mangan 20 tapi kuari manggeus berduyun-duyun lantaran ditampung di tiap-tiap aula ku pemerintah tiap-tiap pondok pesantren anu bisa menampung ieu geus teu kabayangkeun 2 poe ka tukang malam Jumat eta mah pohara jasa ledakanana sehingga anu daratang kadinya lain sakadar lebu jeung pasir tapi kerikil-kerikil batu-batu mangkaning batuna teh mawa seuneu panas anu luar biasa akibatna aktivitas universitas pondok pesantren jeung lain-lain sebagainya poe eta dilumpuhkeun teu meunang kaluar jelema di Yogyakarta kudu make masker bae lantaran debuna mengandung penyakit mengandung kitu naon ngaranna racun mun kahisap sampai ka jantung nah ieu menurut ahli kedokteran teu dilade tapi nyatana memang kitu per harina terutama balita atau di bawah umur nah ieu terus maut geus puluhan bahkan geus ratusan itulah keayaan Yogyakarta maka minta permohonan keadaanan jang sa Yogyakarta mah adik kula mohon cenah ieu ka pengajian hiji doana mudah-mudahan dibere salalabar dibere talaleger dibere kararuat nahan cobaan ti Gusti atawa nahan siksaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungna lantaran di ditu berangkat ninggalkeun imah ninggalkeun ladang ninggalkeun segala rupa akibatna eueuh jang salin ku ayana sakitu dipersilakan urang ngumpulkeun baju urut deui ulah nu asli ulah nu anyar nu urut bae
nu anyar mah hook urut bae aya disilahkeun anu rada boga leuwih baju ditampung di dieu di pasantren kemudian dikirimkeun ka Yogyakarta. Bo kadanan jang saantero Jogja ieu mah jang anu ngararendong di imah eta di pondok pasantren adikula yakni pesantren Haji Mahasiswa Al Muhsin. Nu kuari geus berduyun-duyun terus ka mana bae nyelapna. Iyalah nu boga atuh 5 cokot hiji, nu boga 4 cokot hiji. Kumpulkeun dipersilakeun diunggal lembur raju bawa tak kadeke kukula dikirimkeun ka ditu cara ngirimkeun nama babari. Tah sakitu ya, adapun lain-lain nama terserah ieu mah nu sangat mendesak jang salin. Mun ngadenge ieu ngisang ge hese. Sebab jelema atuh kitu numpuk cai keterbatasan leureunana. Tah kitulah jadi urang kitu bela sungkawa ka dulur-dulur urang anu keur mejeuna pohara jasa disiksa ku Gusti Allah akibat ulah manusia zina ambalayah di Yogyakarta. Judi luar biasa, mabok pohara jasa. Iyalah ku Allah teu eureun-eureun ditegor jeung ditegor deui. Insyaallah. Entak lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi, ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas, ya Anasu he Anas ceuk Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran. Di akhir zaman manusia bakal nyarieun kota, nyarieun perumahan-perumahan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Innan nasa yumassiruna amsaran. Sanyana manusia di akhir zaman bakal nyarieun kota, perumahan kedijieun kota. Wa inna misron yuqalu laha al-Basrah awil Busairah. Aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah, seperti kota Busairah, seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun. Niru engkeuna. Ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah. Eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silam. Bakal teak ku ari mah geus ningali urang di urang teu kitu citra eta teh alana ala Roma ke Roma-Romaan teh kos kararitu teh. Sekali-sekali urang ka Roma model gitu kotana teh. Kos ayan belah ditu kos Paris. Aya deui di Cipanas mah ditu alana ala Israel, Cipanas Bogor, Cipanas Cianjur ala Israel tama Yahudi. Modelna teh nu dipaheula nu mimiti ala Spanyolan teh kos ka ditu terus we. Eta geus dijelaskeun ku Kangjeng inna misron yugolu lahu al-Basrah awil Busairah wa kadza terus ka ditu nama dijuluki kos kota Basrah, kos Busairah, kos Kufah, kos Mesir, kos Perancis, kos Amerika, kos Inggris dan lain sebagainya. Baheula Kangjeng Nabi nyarios kitu katingali meureun ku Kangjeng bruk tuh jagong Cikupa citra kadeuleu keur ngagebegan meureun make anting gede di dieu buk da beureum sabelah kadeuleu we jablaeun aya tuh eta geus kaciri Allah karim. Oh masalah mundek jeung danana dipersilahkeun eta engke direkrut kemudian dibawa di pakaian kemudian naon bae kitu kemudian mundek peduli
dengan dana nak lebih bagus jasa kersa orang 100 050 10 dihijikeun mah jadi gede ngabantu 1 juta orang teboga atau milu bae urang mah 50.000 atau 100.000 dihijikeun pakai bantuan ka ditu mana teuing bungaheunana doa nak beureun timbal balik dati ditu ka urang luar biasa di rumah anu keur kapapaitan kemudian ku urang dibere celah-celah kabungahan mana teuing kos jelema keur hese dahar dibere sapiring bage masyaallah bungahna poha tuh gitu tadi akhir zaman teh kos gitu bakalna kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhalta anjeun asup ka eta kota fa iya kasing hade bisa khaifiha tanahna geus dibates cek Kangjeng Nabi nya mah geus aya pageran teu meunang sambarangan wasukiha pasar-pasarna geus aya nu boga. Wah lihat jeung ahli-ahli toko nage geus ditangtukeun wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awamiri pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah tanahna geus dibatas kemudian pasarna geus puguh nu boga pengurus nage geus aya sing ada cek Kangjeng Nabi fa iyyaka awas sing ada ulah loba asup kanu kos kararitu ulah sambarangan cicing di nu kos kara itu geus dibejaan ta ku Kangjeng Nabi kunaon emang cak sahabat fa innahu yakunu laha khosafun warosafun wa qadapun engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang digempakeun ku Gusti Allah bakal dibere angin anu luar biasa ku Gusti Allah bakal dihujanan batu bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah cek sahabat apakah kota-kota eta doang cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah subhanahu wa ta'ala lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ku orang-orang tertentu merajalela kemana-mana didinya ku Allah moal henteu jasa qazafun rosafun khosafun qazaf di manaan rihun syadid angin anu dahsyat baliun meureun wa zilzalah goncangan-goncangan gempa anu dahsyat qadapun ta eta teh dimaknaan ku kitu hajar teh turun hujan ti langit minas sama batu-batu ieu kuari teh Yogyakarta dihujanan batu akibat tina gunung Merapi per konon lebuna kula meunang habar ka Banjar geus datang Banjar urut pasantren kula geus datang ka Bandung geus datang debu-debuna Masya Allah bahkan ke Bogor geus datang Banjar geus pohara geus datang sabaraha ratus kilometer Banjar Yogyakarta di Yogyakarta na hujan krikeus sagegede kieu teh sagegede jempol sagegede curug wah geus ambalaya kuari deuk kumaha na ieu timbul kawaswasan keur dicoba ku Gusti Allah digiringkeun ku seudeu digiringkeun ku batu yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau zatu hamlin hamlaha kiamat eta kos kitu jelema nu keur nyusuan balangkeun anakna jelema anu keur nyapih tinggalkeun anakna jelema anu henteu mabok tapi kos mabok kuluyar kaulul digiringkeun wa mahum bisukaro kiamat eta kos kitu lantaran buating salamet teh di kidul bulung ka kidul ternyata di kidul teh goncang bulung ka wetan ternyata di wetan seuneu bulung ka kulon ternyata ti kulon teh dihujanan ambalayah jelema
bisa dibayangkan ke urang kiamat bakal nakos kitu. Mulai kiamat gede-gedean bakal nanti tahun 1500 Hijriah. Mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah kuari mah tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto. Kuari 30 hiji isuk 32 jadi ke tahun 1500 sabaraha deui? Masih sabaraha tahun kan Berak 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah. Tafsir Sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500. Dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500. Tafsirul Ahkam tahun 1500. Dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus diguyang ganjing ge henteu salaladar percis jasa. Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu sugan tobat ka Gusti. Kadenge ke gempa di anu sugan tobat. Kadenge deui ku angin sugan tobat. Kadenge deui di hujanan berbagai siksa. Mungkin hujan bangkong, hujan getih, hujan nanah, hujan batu, tetep jelema teh daekeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500. Di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah. Jadi teu 100 tahun deui ieu kejadian nu dahsyat kuari dajjal-dajjalan geus aya timbul ti Amerika puluhan ribu bahkan ratus ribu jelema narurut di urang cak Kangjeng Nabi bakalna unggal nagara loba nu ngaku nabi di Garut kamari anu ngaku nabi di Garut di Bandung aya nu ngaku nabi di Garut di Leles aya jelema ngaku nabi. Jadi lamun urang ngimankeun ka nya teh mah nabi kula urang Leles isin ngadengeun ge di Leles aya kadu gitu kolot-kolot ngora bae kadu ngora eta geus aya nu ngaku nabi masyaallah karimnya ieu ucapan Kangjeng Nabi. Orang mengaji hadis atau merenang jang ngaji naga mingguan ieu teu kukula dicaritakeun ala kadarna beta. Innan nasa ya anasu innan nasa yumassiruna amsaron. Di akhir zaman umat kula engke bakal nyarieun kota-kota. Wa inna misran yuqalu lahul basrah awil busairah. Dijuluki engke bakal ngaran-ngaranna model Basroh, model Busairoh, model Roma, model Paris, model Israel, Perancis, gitu Spanyolan, Amerikaan, geus aya bukti kuari. Bukti jasa ucapan Kangjeng Nabi pas jasa kuari. Sing hade wa idza mararta biha wa dakhaltaha anjeun di mana ngaliwat kadinya. Awas di mana asup kadinya. Fa iyyaka hati-hati cak Kangjeng Nabi bisa khaifiha tanahna geus dibatas sing hade wasukiha pasar-pasarna sing hade toko-tokona sing hade awamir-awamir pengurus-pengurusna sing hade jasa ulah sambarangan asup kadinya ulah loba asup kadinya atupan kuari mah lain diulah-ulah ku Kangjeng Nabi malah kadarinya diulah-ulah ku Kangjeng Nabi ulah-ulah nu rame dipuri bae dipuri ya deuleukeun ke asar macet nyaho jelema nyaho juring macet encan di Citra mah encan di ditu di Serpong Gading Serpong encan di BSD dan di perumahan-perumahan lain
wallahu alam eta jelema geus dikitukeun bae nalurina teu puguh teu ka daratang kadinya ti mauk datang ka puri ti kukun datang ka puri ti berbagai kitu keneh ti ditu ti bojong ka Citra teh macam-macam encan di Serang di Pandeglang geus puguh ti Jakarta mah saha nu nitah jeung deuk naraon kadinya wallahu alam pentingna digelar di dinya teh perzinahan mabok kurang kumaha sebenarnya mah ditarangkepan tapi geus kitu bae ialah ngundang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ngundang siksa Allah. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah poin kedua etalah poin dihampurakan jeung Nabi Yunus alaihi salam numantak man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata aini saha jelema nu puasa dina poean kadua dina bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat di jero ibadahna sakicep oge gede jasa ganjaran mulai isukan tetap la ilaha illallah nama baca bae isukan kesalahan bari puasa baca bae jadi lamun 10.000 sapoe lamun menang 10 poe kali 10.000 jadi sabaraha eta 10.000 kali 10.000 sabaraha 1 juta aduh betul ka sorga jasa teh betul ka sorga jasa tama poin katilu istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihi salam Allah ngaijabah kana pamentakan jeung Nabi Zakaria alaihis man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poean katilu istajaballahu du'ahu bakal disubadanan doa. Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fi Isa alaihis salam tanggal 4 bulan haji lahir kangjeng Nabi Isa alaihis mendat man shoma zalikal yaum nafallahu anhu albasa wal faqqa jelema nu puasa di poe kaopat bulan haji bakal dileungitkeun putus asa bakal dileungitkeun fakir bakal dileungitkeun kasusah puasa urang mah poean kalima allazi wulida fihi Musa alaihi salam kangjeng Nabi Musa dilahirkeun tanggal 5 bulan haji maka man shoma zalikal yaum bari'a minan nifaqi aw min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dileungitkeun tina panyakit munafik jeung tina siksa kubur penting sekali ieu keur promosi kangjeng Nabi supaya urang daek ngalaksanakeun ulah promosian kiai teh sagala supermi kiai merobosian partai teu bagus sama kiai cilaka tak kiai kos kitu kiai mah ulah meromosikeun bangsa urusan partai urusan bangsa perduniawian akhirat bae kiai mah aya bagian-bagianana yang propaganda urusan nu kos kitu mah beto bae nu kararitu nu kumaha nu kitu bae pokona jadi lamun kiai geus dakwah partai geus teu bagus sama kiai kos tah ngadakwahkeun mah cara kangjeng Nabi ngadakwahkeun urusan kasalamatan diri jang masa depan urang di alam barzah terus alam mauqif mahsyar terus ke alam akhirat. Poin kagenep dina poin kagenep ma alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihi al-khair man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'azzabu ba'dahu abadan jelema nu puasa dina poean kagenep wa Allah bakal dibere dideleukeun kalawan pangdeuleu nyaahkeun jasa Allah teh sehingga ku nyaahna fala yu'azzabu ba'dahu abadan moal disiksa urang salilana terus geus dipake ka nyaah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketujuh allazi al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Poin ketujuh poin ditutup digembok lawang-lawang jahanam geus teu dibuka deui. Jadi lamun urang puasa man shamahu aghlaqallahu an 30 baban minal ashr.
sahaja lemah anu puasa di poean ketujuh pokokna mah ku Gusti Allah digembok dikunci 30 lawang tina kasusahan minal asri wa fatahalau salasi baban salasina baban minal yusri dibukakeun 30 lawang kabungahan jeung kagampangan. Poean kadalapan dingaranan poe tarwiyah na ialah man somahu sahaja lemah nu puasa di poean kadalapan disebut poean tarwiyah utiya minal ajim ma la ya'lamu illallah bakal diberi ganjaran teu perlu nyaho maraneh kabeh mah usuku gede-gedena geus bae Allah bae du nyaho tarwiyah mah kos kitu. Poean arfah poean ke-9 al yaumul ladzi huwa yaumu arfah man somahu kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah jelema nu puasa di poe arfah eta dikiparatan sataun nu ka tukang jeung sataun nu ka hareup. Entek urang babarengan mulai ti poe ieu kuduna mah kulantaran poe ieu urang geus kaliwat na ieu urang cocokan eusian tambal ku maca Quran maca sholawat terutama maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta 10.000 yahir tanggal 10 eueuh deui paling ku Gusti dihormati jelema ibadah mencit hewan yakni mencit kurban ma'amila ibnu adam yauma nahri min amalin ahabba illallah ta'ala min iraqatid dammi teu beramal anak Adam dina poean lebaran sampai tasreka ditu tina hiji amal leuwih dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngocorkeun getih urang boga duit gua ari 1 juta balikeun ka embe nyaho datang nyaho henteu umur urang ka hareup boga wayahna ulah hook-hook jang kendaraan diri urang keneh jaga di akhirat innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha engke eta hewan nu ku urang dipencit bakal datang di poe kiamah ranggae kalawan aya naon kitu nu ka dieu ngaranna tandukna anu pohara kitu calakutikna anu pohara nyiapkeun jang ditumpakan ku urang menuju kanikmatan anu hakiki hanya 1,5 juta atau 2 juta atau nu rada leutik mah 1 juta kahandap kumaha bogana bae urang tapi ternyata lain hewan anu dideuleu kerendahan diri urang teh bisa peduli supaya mencit kurban dibagikeun ka fakir miskin ku anu hararayang terus urang nangis bae plus ke kapanggih-kapanggih di akhirat nikmat anu luar biasa wa inna damma la yaqau minallah bimaganin qabla yaqau minal ardi eta getihna sabenerna mah memeh datang ka taneuh teh geus ditempatkeun di tempat anu luar biasa di akhirat begitu geresel kadeleuna getih eta memeh datang ka taneuh teh geus ditampa ku malaikat diteunden di tempat anu luar biasa di akhirat jang sampeureun nu bogana dak fatayyibu biha nafsan faltatib biha nufusakum sing bersihan hate urang ulah aya naon-naon urang mencit kurbanna lillahi ta'ala ayelah sakali deui urang non gitu ngaranna tempatkeun diri urang di tempat ibadah nu keur mejehna dipuji ku Gusti ditingali ku Gusti ditongton ku Gusti ialah mencit hewan urang taqarrub ka Gusti mencit kurban hiji sampeureun jaga nomor kadua ku ayana urang mencit kurban mudah-mudahan we balai-balai cobaan-cobaan siksaan-siksaan nuker mejehna ku ari ambalayah kadenge ku urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tolak bala ayana kadu boga leuwih duitna tina dahar jeung nginum poe lebaran datang ka tasrek ka ditu na iyalah mencitlah hewan nu boga mulai ti sapi munding onta tujuhan atawa embe sorangan
ku hayang-hayang amat mah tapi na orang teu boga duit hayam jago ge eueuh masalah nurutkeun cek riwayat Ibnu Abbas hayam jago ge teu boga aya ge bebek ge eueuh masalah bebek ge cenah ye mah teu boga ya piit bae manuk piit bae meuli nulit aju kasahakeun cenah kieu piitna ka fakir miskin keun atuh sadegeun nu fakir mah kula doang dahar ku sorangan habak ulah hese-hese nyana nu korbannya hana nu ngalebok masalah aduh cenah kieu aya ge endog bae masalah dikeun ka anak habak bagi dua saring sapotong anak sapotong nyana niatan korban tuh gitunya luar biasa urang mangan sakadar dielingan ye Kangjeng Nabi tiap-tiap tanggal hiji kemudian puasa sampai tanggal 9 Dua lebaran orang babarengan engke lebaran ba'da salat Idul Adha babarengan orang mencit hewan niatna lillahi ta'ala urang nuluykeun pangaosan urang cek kimosani puayajibun mugolibil balad wajib dina merena apakah ka pamajikan ka keluarga teh kudu make lalau kaprahna di eta nagara lantaran lamun urang dahar sangu doang mamacet jenting sangu nu hebat ge macet bae ese bae tah teu kateureuy bae teu kateureuy geus kulantaran dibere sangu doang teu kateureuy diwajibkeunlah make lalauna kumaha kaprah di eta nagara bagi eta si awewe wajib tetep make lalau contohan ka zaitin model minyak zait jang nyocolna samanin minyak samin nin jeung bangsa kiju-kiju atawa mentega tamrin jeung korma na ieu wayah talifu bil pusul beda-beda lalauh teh ku ayana beda-beda negara beda-beda cuaca ieu keur carita di luar negeri model tadi keur carita di urang mah di Cikupa lamun dahar jeung keju atawa jeung kitu nonton sok dipoles-poles gitu teh mentega atuh sarua wae malah utah atuh dahar jeung mentega di urang mah eta di luar negeri memang dahar teh jeung mentega ieu roti cocol ke mentega roti cocol ke mentega bangun nikmateun teh nurutan coba urang mun teu olap di dinya jadi ieu gol mantak nu mantak Ki Musannif ngajelaskeun udmugolibil balad lalauh kaprahna nagara geus lamun di Cikupa mah awewe potongan model si Sarwiti mah cukup dibere teri goang ge teri bae belikan teri habak nyana mah teri kos paku ge masalah nyana mah geus kena dilamotan geus tah eta belikan teri nyana emang nyana mah teh leuletik beukina teh nyana mah ka peda belikan peda nyana mah lamun dibelikeun peda teh waduh geus senyumna luar biasa asal geus kaambeul peda bae senyum pohara ka salakina peda bae geus gampang teta golib lah kumaha ngeunahna kumaha hayangna supaya si sangu teh asup ka jero beuteungna wajib teh kitu teh teu meunang sangu doang teu meunang bere urang beas si basak geus gara dahar atuh ayo naon mah naon ge coba paksakeun we teu bisa dipaksakeun ge cekeuna uyah ge eueuh ieu hese-hese amat tadi coba buka sumut aing ngahuapan teu meunang teu sasalaki kos kitu teh tanya ku urang teh emang biasana saeur sok jeung naon cek nyana teh ai per hari mah kornet Gusti
Sarwiti Jai nusuk ngadahar kornet mah ku aing kadeuleu kulitna lemu Aisyah mah pan ieu masyaallah ini karadak ieu potongan sama jangan dengan kornet hei jadi kula mah saperlu jeung kornet bae di baheula ngana teu tersakaka tuh anak mangmelikeunana teu percaya aing tembang meureun sia mah dibelikeun teh tembang heuh ieu kornet oh sia mah kornet teh kos kieu aduh salah kaprah ieu budak ieu tembang teh pajar kornet kunyana ya Allah ya Rabbi ya geus atuh geus bae kurang asal balikeun tah kornet padahal tembang nah ieu kebiasaannya naon daharna tembang peda terinasi nah iyalah sakumahanya na biasa sok dahar wajib kurang ditambahan lalau janggurang gorengna meuli bimoli waduh janggurang gorengna eta minyakna kudu dibelikeun sedengkeun nya nama kuduna osok jeung kecap beulikeun kecap gelikeun atawa kurang dialas bae alas ya besingan obrok teuing sih mah jeung kecap teh masa cetik tah sakitu bae sapiring leutik teh ke sore dibere deui bu boga kakak haram cek masalah pokona bae eta lalauna penting wajib wa yakhtalifu bil fusul beda-bedalah ku sebab beda-bedana masa beda-beda negara sebab pusul teh ya masa aya opat dina ilmu falak masa rendeng masa kapat nah eta teh kos kitu tah berbagai masa beda-beda pan lamun keur panas geunahna kumaha keur tiris geunahna kumaha keur sedeng geunahna kumaha nah iyalah kitu naon ngaranna urang kudu memperhatikeun lalauhna seperti itu. Bahkan nurutkeun cek fikih mawayu qadiruhu qadin bijtihadihi nentukeun lalauhna teh ieu adalah teu sambarangan nentukeun tapi kudu ditentukeun ku qadi yufawitu baina musirin wa ghairihi jeung kudu ngabedakeun qadi antara nusugih jeung lian nusugih qadi teh eta adalah panghulu keputusan setiap kabupaten aya qadi mufti qadi nah iyalah anu memutuskeun jang nangtukeun lalauh terhadap si pabajikanana ieu keputusanna kudu ku qadi kuali mah kecamatan di kecamatan teh aya KUA tah di KUA teh aya panghulu tah panghulu teh tugasna lain sakadar nikahkeun doang malah nikahkeun mah tugas dina agama mah mencatat doang mencatat masalah ngan anu jelas nama jang nangtukeun urusan lalauh nama tah panghulu amil teh kudu nangtukeun kang daratan kadinya teu amil nu datangna amil kudu mencatat siapa nama Agus kenapa dinamain Agus lahirnya bulan Agustus oh iya isinya siapa nama Octavia kenapa nama Octavia lahirnya Oktober Pak ya udah nggak apa-apa ya ini siapa ini yang di pinggir ini Desi kenapa dinamain Desi Desember sekarang itu babari jasa iya nu lalaki ngaranna saya iya Pengki Pengki teh ka kota mah jadi bagus Pengki Suwito jadi urang mah Pengki Jore pandeta kos Maryam teh lumur embung barang ka kota mah jadi Maryam Belina tah ieu ku amil teh dicatat pendapatan sabaraha sia Agus pendapatan gula sapoena 1 juta hah 1 juta hebat sih ya kuala teh ya atuh saya bukan kalau mah pemborong pemborong 1 juta sih 1 juta boga mobil mobil mah apaan sang kredit hasil 1 juta mobil takur ingat saya nu jelas kula pendapatan sapoena 100.000 di mana kemung saya pabrik mana di Cinglu can Anggeus pabrikna dia geus nyogok kula 3 juta tapi can asup saudara ku itu kasih nyogokna aya urang teureub di dinya
Aduh, Masya Allah. Ya 100, Pak. 100.000 ya. Berarti ya tarapanana ya tarapan kelas menengah, yang di lembur mah 100.000 sapoe. Nah, berarti sia ieu mere lalahuna ka pamajikan botan. 100.000 kan namun kurang dicokot 50.000 dibelikan ka botan. Botan teh anu dikaleng teh naon ngaranna? Sarden. Ah, eta. Atawa ye parias we. Sok aya teu tukang sate nu dipanggul teh budak leutik teh. Aya eta we sate orok eta. Tah eta ditangtukeun ku amil teh. Masya Allah, tugas amil teh kos kitu lain nyokotan duit nikah. Tugas amil teh kos kitu tah, nangdut ngabeberes negara mah kos kitu. Masya Allah. Makin loba jelema ayeuna di Indonesia, makin palalinter urang ngadenge keluaran Mesir, Misdi jero. Keluaran Australia, Amerika, wah geus macem-macem, Madinah, Mekah. Ngurusan haji bae ge ieu teh ararang geus datang ka kuari. Lantaran di luar birokrasi eta loba nu milu, DPR kuari mah milu, KPK kuari mah milu. Aduh, berbagai instansi teh milu ka haji, gubernur geus puguh bari lu baheula mah atuh geus bae birokrasi haji jadi jelas kuari mah marilu akibatna bisnisna keterlaluan, jatah-jatah baku abri, jatah-jatah kitu DPR dijual ka jenting 10 juta 7 juta deres mun berangkat mah kuari 12.000 jamaah haji numpuk di Jakarta teu berangkat. Wallahu alam bakal kumaha nasibna. Kemudian tina kitu paspor kitu umal anu tatadina ngeunaheun teuing ngomongna sabaraha ribu nu kuari teu berangkat. Kemudian plus anu tatadina tambahan-tambahan teh babari kuari mah hararese numpuk kuari kula ge ditelepon ku salah siji jamaah di Bandung geus diiring ke Jakarta cek dina doana bae kuari di mana ye kuari di Cililitan pan deuk ka Mekah teh di Cililitan ieu mah bisa naik bahagia sia mah atuh ka ditu lain naik buruk kapal ka ditu naik bahagia balik deui ka Tasik ieu mah ieu cek nya kumaha nasib bae geus diiring isin geus kuari di Cililitan keur ieu urang Ciamis deuk ka Mekah ka Koronjo heula urang dieu ge tilok ka Koronjo nyana ka Koronjo di ditu masyaallah ieu nanaonan ieu Indonesia kos kieu di dinya aya profesor di dinya aya doktor eta profesor jeung doktor dibabawa ku sia eta di pundak teu isin di dinya aya menteri eta teh kapan lain lalagaan digaji ku urang kan menteri teu becus kos kitu aca didinya teh kapan aya kitu naon ngaranna pengurus haji teh kitu aya Amirul Haji Anam teman dan lain-lain sebagainya eta teu ararisieun kuari ambalayah model kos kieu teh makin loba jelema makin palalinter makin amburadul mentak ditegor deui ku Gusti Allah ku siksa ditegor deui ku Gusti Allah Masya Allah terus-terusan. Nah iyalah balikan deui wajib urang mere lalauh sebagai suami dengan ceuk urang mah dengan sanguna tur beda-beda sakumaha masa nu nangtukeun kituna dengan ijtihad qadi dengan ijtihad amir dengan ijtihad mufti atau KUA. Jadi kudu didata spesifikna anu luar biasa si ieu anu jadi berarti lamun geus ditangtukeun ku pemerintah ketika meleset nah ieu si awewe bisa laporan ka KUA teh suami yang telah ditentukan untuk memberikan nafkah saya botan ternyata dia selalu tembang lagi mohon perhatiannya kepada Bapak KUA ini bagaimana botan tinggal botan tembang lagi itu kan jadi bisa ngadawa eta kos kitu atuh gua itu bisa ngadawa Pak Lurah. Nah, mentek aing sakapeung mah hayang jadi bupati atuh lah ieu. Ditangtukeun we otonomi daerah cek urang teh. Coba kumaha ieu syariat Islam. Asal moal kebal paling saminggu aing. Gus Dur ge teu kuateun ngomong aing atuh mah.
geus tinggal nu aya bae urang daroakeun mudah-mudahan bala lener, mudah-mudahan jala lujur, mudah-mudahan bener-bener ngalaksanakeun tugasna lantaran nyana ge sarua aja hayangeun salamet di dunia hayang salamet, di akhirat hayang berarti kudu akur jeung aturan minimal aturan demokrasi bae heulanan ulah make aturan Al-Qur'an. Ieu mah kadengena boro-boro di gubernuran datang ke menteri kalau di kabupaten bae budak ngararodokna pohara jasa di mana nu aya keuyeub di kodok mantep kos keuyeub kabeh pantung-tung. Ya Allah ya Rabbi, nih urang man sakodar bisa kitu bae lantaran dedengnya unggal poe perkorupsian. KPK lain beuki bagus, kuari beuki ngariweuhkeun jas. Dedengnya geus pohara jasa kabeh dirundung ku bingung. Jadi lain deuk ngalaksanakeun aturan ieu teh. Bingung jeung bingung bae tungtung nama. Nah, ya negara urang kuari keur mujina timimiti diangkat presiden urang datang ka kuari diawali ku tsunami datang ka kuari gempa terus teu eureun-eureun datang ka gunung meletus terus timimiti pengangkatan wallahu alam aya kaitan atawa eueuhna nu mentak nu penting mah kakarak diangkat col tsunami datang ka kuari teu eureun henteu eureun ieu mah datang ka kuari masyaallah kula mah inget bae kadongeng Kangjeng Nabi ketika paila di Mekah lahir Kangjeng Nabi subur, masya Allah mawa berkah. Begitu cekcok diangkat jadi Rasul, aman negara teh, nikmat. Berteduh di bawah naungan Kangjeng Nabi, kuningali wajah Kangjeng Nabi geges tiis perasaan batin. Ku tiis-tiisna diajak berjuang teh daek, taruhanana nyawa, nu penting mah agama maju. Ngeunaheun. Aya naon-naon teh nikmat di bawah naungan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berteduh di bawah Kangjeng Nabi ngeunah ngobrol jeung Kangjeng Nabi fatwa Kangjeng Nabi nikmat eueuhna naon di zaman Kangjeng Nabi teh aman tentrem sakadar perang teh lillahi kalimatillah subur teh tadina jukut jadi jukut korma teu buahan jadi buahan bari masa balikna barang diangkat dur tsunami barang diangkat teh dur deui beliung diangkat deui ieu mah kabehan bener lain presiden bae pengangkatan lantaran ieu kabeh ge dibeli masyarakatna tolol atuh nyananda ondo atuh ieu mah nu tolol jeung nu ondo bae ngahiji eta jadi ge embung disalahkeun pan aing teh cenah nyogok ku sia kudu ditararima bae ya aing nyogok lamun ku sia ditarima mah teu moal terutama ka kiai pan kiai nan paling gede mah nya napa nyalahkeun ka kiai tinggal kiai bae irungna beukah heueuh nya mun aya deui mah aing ge daek tolol tak kiai nu bener bantah masyarakat teh bener kiaina ge atuh kurang bener mah bener kurang saeutik lah lamun 10 teh mah nya kurang benerna 9 insyaallah ya memang keur acak-acakan nih mah kuari ya Allah ya Rabbina ya wa yajibu mugolibil balad kazaitin wa samnin wa jumnin wa tamrin jeung beda-beda nu nangtukeun qadi dengan ijtihad wa yufawitu baina musirin wa ghairihi ya saja ngaran kula mah ngaran teh kitu harta mohon ai aslina mah bakrun kurat kulantaran muriangan bae aju ka ahli hikmat aju kula diganti marta. Ayo, alhamdulillah kuari kula usaha pas barang nanya ke kiai titah usaha martabak. Ayo kula jadi tambahan deh jadi martabakrun. Jadi ngaran kula martabakrun. Nu baheula teh bakrun dihijikeun deui lantaran kuari dagangna martabak geus ngaranna marta aslina bakrun ku sebab dagang martabak dihijikeun jadi martabakrun. Ja bagus ya tangaran, sabagus-bagus sampai sakieu teh gitu. Nang dikolot ye. Dan siapa gawean ye dagang cilok. Jeung martabak teu laku jadi ganti ku di cilok. Ayo penghasilan geus teu bisa ngomong ku kumaha. Kadang-kadang atuh kula lapar mah di dahar ku kula sorangan.
udah harus. Iya siapa susah lain susah deh. Iya gemrek balik sieun kunang itu. Terus ditanya untung na ku pamajikan boro-boro untung cilok na eueuh. Ya saya ieu kula ge cek. Oh atuh ieu cukup bae sia mah teu dahar jeung uyah bae atuh. Ngan uyahna digoreng dagingan geus etik. Tah ieu tahapan handap oh berarti masih banyak. Ya cukup bae jeung oncom. Nya dipais bae oncom ge uyahan geus etik. Ulah make digoreng-goreng geus. Nyakeun ka pamajikanna asup eta oncom dipais. Teu asup. Lamun digoreng mah dicabean, di bawangan, terus ai dipais gitu, Masya Allah. Emang kurang gitu. Eta dibukana doang saliru cek. Saliru jeung naon? Jeung nu dikaluarkeun isuk-isuk. Si aing ngomong. Jadi ditata, eta penataan ya, penataan tak amil teh kos kitu amil tah. Kelas atas, teman tadi ge busir, sugih. Naon teh kenana di negara eta teh kemudian di daerah eta teh pertengahan mutawasit naon teh jeung kelas musir miskin eta diatur ta ku pemerintah eta datang ka kos kitu tah urusan pemerintah amil kodi teh eta teh urusan nu kos kitu paling penting lantaran engke aya dakwa mendakwa ya Allah urang mah geus teu urusan teh kos kitu mah walahmun yaliku biyasarihi wa yasarihi ka'adatil baladi wajib mere dengan daging anu mantesan kana kasugihan jeung kamiskinanana sakumaha adat negara lamun didinya jelema na sugih teh unggal poe kudu meuli daging bae belikeun daging lamun memang ieu teh dua poe sakali atur lamun memang ieu saminggu dua kali lamun memang saminggu sakali nah ieu wajib kudu mere lalau daging ka pamajikan hitung ieu teh perhitungkeun kasugihan kepertengahan jeung kasusahanana tetep daging mah kudu bae atuh cek nu susah teh berat teh daging ge kumaha walau kana taqulul khuza wahda wajabal udmu lamun teh mah pamajikan ku sangu doang ge ku sangu doang ge ieu teh cukup sabarna dagang teh nya dahar teh osok dipaksakeun cukuplah ku sangu doang ge tetep bae wajib meuli deungeunna jang kesempurnaan awak geus muriang mampan nyaho sorangan geus muriang mah nyaho sorangan urang ka pamajikan teh sia awas ulah muriang-muriangnya je atuh meureun hai hayang naon sia hayang naon poe ieu mah hayang daging meuli hayang naon deui sia pedak meuli hayang naon deui jengkol meuli naon deui toge meuli sabalik dahar masar meureun tah eta teh tanya ku urang pamajikan naon kahayangna ala kadar jang poe eta meuli besi kieu doang sebenarnya mah poe ieu hayang sate cek nyanangan kakak ieu bu mamarahan bae nah hileg-hileg bae sebenarnya hayang sate jasa datang ka nyeri ieu hatena ku hayang-hayang jasa ka sate teh dibelikeun ambuh budak cek saregeun sih hayang sate sabaraha siap beakna sabaraha 50 tusuk beak kusarangan hah 50 tusuk beak henteu kusarangan cek nyana kurang kudu mah 100 innalillahi tanya kurang sih sabaraha hayo coba lamun senangeun hayang baso meuli somai meuli geus poh nya geus kesangan dua reotan senang pan urang deureuna ge aing deuleu siap poh sakumaha keboeneng ieu ya Allah tapi nu jelas lain kudu leuwih tetap Imam Ghazali nganjurkeun saminggu sakalimah bagi anu merenah rumah tanggana meuli daging jang naon eta hikmahna supaya otak anak engke bisa jadi cerdas ieu menurut medis daging teh mawa cerdas kana otak lamun jeung teri deui anak teh kurang cerdas otak kok mau dibere hurang mah aduh geus bisa tapaul kadinya teh otak udang disebutna
lain tapaul tasaum teh mah kos kitu mangaranna. Tah ieu saminggu sakali mah tetep kudu aya daging. Kelas atas per hari daging, kelas pertengahan 2 atau 3 hari sekali, kelas bawah seminggu sekali kudu aya daging. Tinggal pemajikan apa geus balik ka tadi ngaji. Kadenge. Kadenge tuh. Yang numpang kanana doang. Sial saya kebenaran ya. Haji pemajikan geseri bae ya. Aduh sia awas ya ku aing. Aduh masyaallah. Itu memang kurang perhatian ieu salaki ka pemajikan dina napakah nu sabenerna mah kurang jasa di urang teh perhatianan. Lamun diperhatikeun mah atuh pemajikan ge nu mantak salakina hayang nyandung lantaran pemajikanna kurang bersolek. Nu mantak kurang bersolek lantaran teu dibelikeun ieu ku salakina. Teu dibalik coba lamun dibelikeun ku salakina. Tah gincu pake ku sia saminggueun kudu beak. Oh bugi judi du nablag we. Wedak beakeun saminggu ku sia aing hayang neuleus sia terapi pake. Watuh di nampoled di ditu. Ieu sedo sakit beakeun kabeh. Oh geus pohara kaluar teh. Ai sia kunti anak naon ieu. Atuh saya kira beulikeun teh naon teh tapi hayang sarua jeung batur geulis atuh hese. Ka atuh putih ge atuh beulikeun LDL atuh beulikeun ieu tah. Ku pipi teh tah ieu mah meulikeun wedak tilok, meulikeun gincu tilok, meulikeun parfum tilok. Ai deukeut ungas ingus. Ka kunaon ungas ingus? Ai sangang bekadal jazis. Ai meulikeun tilok salah-salakina. Coba lamun ku salakina dibelikeun dah kayak dihareup bakal dicaritakeun. Belikeun dipake ku nyana. Pan salakina ge ngadeukeutana ngeunaheun. Waduh, ya asal di sorga bae segini, ya, masyaallah. Atuh pamajikan dikitukeun irungna beukah hujan. Asal di sorga jeung bidadari ye, ngan ai bidadari mah jadi telok ngacai. Ieu lalauh ieu. Ya, perhatikeun bener-bener urang mumpung ngaji abeh urang salamet fid dunya wal akhirah di dunyana urang teh atuh sakinah mawaddah warahmah. Tentrem adem jeung pamajikan jeung anak jeung keluarga silih ridhoan pamajikan ridhoan ka urang-urang ridho ka pamajikan di akhiratna urang babarengan deui lamun ka sorga tuh babarengan mun ka neraka tuh ka neraka naudzubillah min sorga urang babarengan tuh gitu. Nah ieu sampikeun ka walau kana taqul khubza wahdah lamun ngadaharna roti doang keur carita di luar negeri tetep we wajabal udmu wajib bae make lalauhna di urang sanajan nyana dahar jeung uyah ge jadi bae tetep bae beulikeun bae lalauhna naon bae ala kadar jang sore jeung isuk beulikeun jang sore jeung isuk beulikeun. Nah ieulah katentreman rumah tangga diperhatikeun ku syariat. Nomor kahiji masalah pokokna kut ngarana ieu adalah beasna. Nomor kadua lalauhna. Nomor katilu bakal dibahas engke kiswatun takfiha pakaianana. Wallahu a'lam. Bi khamsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara. Wa abna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus we setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat. Sanggeus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu sia waktu inget ka bangkrut bae sih
ente lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos kararatuna mah geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jeung urang raja bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ke mantri kunali saya mabok tahajud 2 bae sholli sunnat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sareh heula sanajan sakrajep lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kieu salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basrudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat oh ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek jangan nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud tahajud teh karena Allah apa karena karung nah kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tahajud sare deui subuh korban jam 7 ai tahajud ai subuh qoboan usolli fardhu subuh qoboan ieu teh beres padi aya jelema nu kos kieu nya nah ieu syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih kukula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan hese ngomongkeunana tak kos kitu mah kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunnat tahajud di rakaatain Allahu akbar rakaat awal ti alif lam mim datang ke surat kahfi rakaat kedua ti surat kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas Masya Allah karim kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata kata si kumaha ngukurna nya heuh kumaha macana urang lamun keur
sajuz beker sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah juz sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam wari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh beurang eueuh peuting eueuh jam ngan celok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh ku ari ge nu seperti gitu teh aya keneh oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil atuh jangan mah gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot bloon tah jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan baca Quran urang maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho nyana bebejak ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa cikulan hafizul Quran silaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung bae nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang berenang setahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dia dagingan belah beteung aya saeutik belah tukang ka dia dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna muslain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kuna seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian tinggi naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atuh pan ieu mah nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokona teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokona seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit bae jadi kubur memeh nage kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan
kukula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu itu teh lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae si ai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu caritakeun jakuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha mentak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh heula orang ada lain paeh jelemana paeh etana lah pokoknya mah gitu dicak pamajikan geus mangfaat aja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan make batu hiji kulhu Allahu akbar 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah hiji nomor kahiji geus nomor kadua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kadua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fissaum wassadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi taala ulah hayang nanaon aya nu sok puasa doa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok nah, itu lain puasa do kos gitu puasa karena Allah ayo santri 7 penting puasa baik bukan lagi cabai rawit pohara jasa siap puasa naon sih hebat amat puasa mazan sarwiti aing goblok cek sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atau lain puasa kos gitu lain ya sarwiti bata kudu puasaan ku aing mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil kayak embung bae tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf bae Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh abdi rindu cekian teh mana Kang Pendi mana cekian jangan keluar pede teh gorenganan make bata jeger bae sia ngaganggu aing bae ya Allah ya Rabbi nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga aya anu kos manuk plek langsung datang aya anu kos kuda sak datang ke surga aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang aya anu kakara ge salengkah dua lekah gejebur iya
bela ke jebur we bagus teh ti awal. Aduh, kadean ada kumaha tuh. Sodako. Masya Allah, can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, maot tiis. Di jero kuburna kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, ieu tiis daun ieu tiis. Tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC ceknya teh. Aduh, ya kieu mah. Saya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah can tiis kan. Sodako ya. Dak jelema ya Allah ya Rabb. Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Ya tah bere tah. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari cang dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat aja. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah ai jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bewe awewe nasehatna. Nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat. Siap. Siap. Atuh sanu hayang awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah nu aslina mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah iya uburis sirat kapanggih ku kisakikil barhi ternyata dua hiji puasa nomor kedua sodako sebab eta adalah sarana pamereti Allah jang nyalamatkan orang ketika orang jadi jelema sugi kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu masjid mana nu can anggeus tetangga mana nu butuh ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo Mang Haji Panderi tuh panjang mah tuh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu Mang Haji kadiekeun duitna basah tokoh masyarakat kos kitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tah ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki. Nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin. Masya Allah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa aya tiis pohara amat
kahandap-handap tiis ieu keramik masjid. Ya Allah ya Rabbi, gunahin jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim. Kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we sakieu sia nayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang enon tenang batur kapanasan ku iman teh cak sapanas dan teh tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisakikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep jasa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah